Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jero terowongan Iyasana Ayyid Rosidi. Segala rupa sora tepuguh asalna campuh ngaguruh di jero terowongan. Sakuriling bungking rata taya cahya nu bisa ngabeda-beda. Kabeh pada tepuguh wujudna, tapi yakin kareta nu mengpengan bakal tepi katungtung. Segala rupa keyakinan pating belesat di aradu cuma lebur di jero terowongan. Nu pasti bakal jadi pamuji segala kebenaran. Segala rupa bebeneran pabentar ting jaleger kabeh pada harayang jadi bener sorangan. Di jero terowongan moal silih eledan, moal aya nu ngelehan. Saremu sora, saremu keyakinan dengan bener sorangan-sorangan. Di jero terowongan kareta mengpengan meratkeun peuting neangan tungtungna neangan wujudna. Bandung 24 Desember 1968. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.